Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sodaqo sareng tetela leres sahaman jalmi qala anu ngadauh man idza lam taqwa di mana-mana teu kiat anjeun ala qiyamil laili kana ngadeg wengi wasiyamin nahari sareng saum siang fa'lam mangga kedah terang anjeun annaka kana saleresna anjeun eta makbulun anu ditalian eta makbulun nu ditalian qad kabbalatka tetela tos nalian ka anjeun naon khotiatuka kalepatan anjeun fahadhihi maka depieu jumlah eta hadhihi jumlah anu agung wasani dipinu kadua minal amraini tina dua perkara eta inna talzamuka wungkul wajib ka anjeun naon atau batu tobat lituk bala supaya ditampi min kati anjeun naon ibadatuka ibadah anjeun fa inna rabbadaini karena sasna rabbuden anu gaduh hutang eta layak balu teu nampi rabbudain al hadiyata kana hadiah wadalika depi itu luzum nya inama talzamu taubah eta anna taubata saleresna tobat anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat wa irdo al husumi sareng ngaridokeun pirang-pirang musuh eta fardu lazimun anu mesti wa amatul ibadati ari umumna ibadah allati ibadah taksiduha anu ngamaksud anjeun kana allati eta naflun sunat fa kaifa mangka kumaha yukbalu ditampi ditarima min kati anjeun naon tabarruka hadiah anjeun wadaenu bari ari hutang alaika ka anjeun eta halun anu datang kana waktuna anu kontan tea lam takdihi nu teu acan mayar anjeun kana eta daen wa kaifa tatruku sareng kumaha tatruku ngantunkeun anjeun li ajlihi karna arah-arah karena arah-arah daen kan arah-arah daen al halala kanu halal wa mubah jeung nu mubah wa anta bari ari anjeun eta musirrun anu ngamayeungkeun ala fi'lil mahduri kana pademelan anu dilarang nya nu dilarang wal harami nya tegasna mah haram wa kaifa jeung kumaha wa kaifa sareng kumaha tunadi bisa munajat anjeun wa kaifa tunajihi bade kumaha munajat anjeun ka rabbud dain
wa tad'uhu sareng ngadua anjeun ka ieu Rabbud daen wa tusni sareng ngalem anjeun alaika Rabbud daen wa huwa bari dupi Rabbud daen wal iyadu dupi nyukeun pangraksa eta bilai ka Gusti Allah alaika ka anjeun eta godbanu anu bendu eta godbanu anu bendu fahadza maka dupi fahadza maka dupi halul mazkur nyaeta tatruku li ajlil halal wal mubah eta zahiru halil usati dohirna tingkah jaminu maksiat al musirina nu ngamayangkeun kabeh alal maksiati kana maksiat wallahu bi Allah eta al musta'anu dat anu disuhunkeun tulung eta al musta'anu dat anu disuhunkeun tulung fa in kutama kalamun ngucap anjeun fama makna taubati fama maka ari naon eta makna taubati mana taubat fama maka ari naon eta makna taubati mana taubat anasuhi anu nasuh nya taubat anu nasuh anu murni wama yang bagi ama jeung ari naon eta yang bagi penting lil abdi ka abid naon ayab alahu midamel abid kana emak hatta yahruja sehingga keluar abid minadunubi tina pirang-pirang dosa kulliha tegasna sadaya dunub fa aqulu maka ngadauh kaula amma taubatu anapun nepi tobat eta fa innaha mangka saleresna tobat eta sa'yun padamelan min masail qalbi tina pirang-pirang padamelan hate amal hate wa iya dupi tobat inda tahsili dina nalika ngahasilkeun fi qauli ulama dina lau alama radhiyallahu anhum eta tanjihul qalbi ngabersihan hate anidzanbi tina dosa nu kapengker bade kumaha tiasa pantasna lisan kanggo dzikir ka Gusti Allah kumaha pantasna lisan kanggo dzikir ka Gusti Allah salah di pesantren di mana-mana lisana kotor bau kumaksiat gitu kan kumaksiat sehingga jami nu ngamayengkeun kana maksiat ampir-ampir we henteu hampang anggota badana kanggo ibadah Gusti Allah di mana kebetulan ibadah teu panggih sareng manisna teu pendak sareng sopwah
kejernihanana ibadah. Eta teh dengan alasan syu'mudzunub dosa nu awona dosa. Nya awona dosa sareng teu tobat. Walaqad sadaqa man qala sungguh benar nya jalmi nu nyanggem tegasna Gusti Nabi. Di dalam takwa ala kamilel di mana-mana anjeun lepat. Can Gusti Nabi sanes. Nya man qala teh Fudel bin Iyad. Sungguh benar jami anu nyanggem nyata Fudel bin Iyad. Di dalam takwa ala kamilaili di mana-mana anjeun teu kuat nyaring peuting. Wasiamin nahari teu kiat saum siang. Fa'lam annaka makbulun. Maka sing terangnya bahwa anjeun teh di talian, di barogod. Ya. Di barogod ieu mah tiasa ngadeg nya. Itu ngagoler we nu di barogod mah di talian mah nya diikat mah ngagoler we bujeng-bujeng tiasa ngadeg. Nya bujeng-bujeng tiasa om ti beurang. Nya dari barogod jamina teu bisa sahur teu bisa dahar. Gitu. Tah. Jadi jami anu teu kiat hudang ti peuting, teu kiat tahajud gitu, salat jeung sabangsana bae, wiridan ti peuting. Teu kaduga saum siang eta teh alasanana karena makbulun. Di talian jamina, di barogod jamina. Nya di barogod ku naon qad kabbalat ka khati'atuk. Nya di barogod ku kalepatan. Nya maksiat nu dipidamel teh jadi nya tali kanggo nalian awakna sorangan nu maksiat. Begitu banyak maksiat tali beuki loba. Nya awakna terus dibeungkeut beuki pada wae. Atuh begitu wala kaya wae dibeungkeut terus nya. Maksiat beuki loba, walah tali beuki loba bae kuat. Awak beuki terus dibeungkeut. Atuh rek kumaha bisa ojah nu kitu. Nah, cenanya. Tah mangka eta teh solusina amih talina lesot deui kedah ditobatan dosana. Nah, tobat mah insyaallah nya lamun tobatna ditampi ku Allah eta tali lepas deui. Jag-jag deui urangnya tiasa beraktivitas deui gitu da talina parantos lesot. Nya nu kitu. Teu kudu dijampe nu kitu banyak kari tobat we. Beda jeung nya nu ditalian ku sihir cenah aya nu nya ditalian eta mah kudu dijampe nu kitu. Ieu mah teu kudu dijampe kantun tobat lesot sadaya talina. Nya seger salira. Nya sehat tangginas kiatnya aktivitas berjalan. Salat rajin deui nya saum deui nya berjalan. Nah eta syu'mul dzanbi teh kitu. Syu'mul khoti'ah matak nyangsang awak. Wasani mil amrin kaduana alasan wajib tobat teh nya eta lituk bala minka ibadatuk ami ibadah ditampi nya. Alasan kaduana wajib tobat teh supaya ibadah ditampi. Nah, supaya ibadah ditampi dikabul Gusti Allah. Dikabul ku Allah. Nya ibadah. Nya aya sanaos aya syarat kabul. Syarat kabul teh nya lamun dina salat mah kedah suci pakaian, badan, naon deui tempat. Kajengan kedah halal nu dituang eta syarat kabul. Tisapalih nanya keur salatna hudurul qalbi. Halal usahakeun tuangan sing halal.
Sabab eta ngahalangan kana qabul ibadah. Ngahalangan kana qabul salat. Nu halal usahakeun. Nu halal usahakeun. Dalam menjami cenanya nuang anu halal. Maka ilmu mah bisa terkucur. Tuh gitu. Ilmu terkucur halal. Tanya dinas kitab anu rope kan gitu. Sarah Sulamut Taufik tisa pari serat qabul teh nu nembe. Tuangan anu halal. Leueteun anu halal, pakaiana de nu halal, tempat nu dipake salatna kudu halal mun salat. Nanya, mun teu kitu walau alam teu qabul atuh. Nah, tisapalina anu matak janten qabul nyaeta nu ngawajibkeun kana tobat supaya akibatina taat nyaeta litukbala ibadatuk amin ditnapi ibadah. Nya wajibna tobat teh kaduana mah supaya ibadah dikabul ku Gusti Allah. Fa inna rabbadain la yaqbal hadiyah. Nya karena jami anu ngahutangkeun gitu. Nu ngahutangkeun moalna pi hadiah kecuali parantos nyumponan heula nya nu pokokna. Lamun jalmi mah nya mun jalmi mah kitu gaduh hutang ka batur tanu ngahutangkeun moal waka-waka narima hadiah tinu ngahutang kecuali parantos nyumponan heula hutangna anu pokok. Mun ceuk urang meureun waka-waka kudu mere hadiah bayar we hutang heula. Waka-waka hadiah sakalua bayar be hutang heula. Gitu. Tuh. Rabbud dain layak baldiyah. Nu gaduh hutang nu ngahutangkeun moal narima hadiah moal. Moal narima hadiah nu pokok we bayar heula, gampang hadiah ke belakangan. Tak kitu. Nah, urang anu maksiat sarua jeung urang teh boga hutang ka Gusti Allah. Nya, boga hutang ka Gusti Allah jama teu hutang jelas. Man wajib qada ge. Dina madzhab Asy-Syafi'i aya qada. Eta teh kapan mayar hutang. Nya, tadi teu naon teu dilaksanakeun, teu bayar, kudu dibayarnya, kudu dikodoan teh bayar hutang. Eta teh. Nah, salat fardu katinggaleun nya urang berarti boga hutang Gusti Allah. Kudu dibayar atuh. Saum nu fardu nya katinggaleun boga hutang ka Gusti Allah, kudu dibayar. Teras zakat sareng sajabina kawajiban syara, kafarduan syara. Mun dikantunkeun berarti urang boga hutang, kudu dibayar. Mana aya istilah qada teh ya. Nah, Allah moal waka nampi-nampi nya hadiah gitu. Lamun eta nu pokok can dibayar, gampang ting hadiah, bayar nu pokok heula. Tah kitu. Nya, urang kudu hutang ka Gusti Allah tah. Nu maksiat teh gaduh hutang Gusti Allah. Nya, wa dzalika anna taubata, nah wajibna taubat teh sabab ari taubatina maksiat sareng ngaridokeun ka musuh eta teh fardu. Urang maksiatnya dosa Gusti Allah nyulayan ari maksiat teh. Nya Allah miwarang urang cicing we nya. Mun Allah ngawagol ngeureuyeuh eta kitu kalakuanna teh. Nya dititah mah cicing, mun disaram ngeureuyeuh. Eta dina kitab Dalail Khairat aya bahasa gitu. Bahasa kitu Gusti abdi teh nya itu lamun Gusti miwarang abdi kalakah cicing beh. Lamun Gusti ngawagal abdi kalakah ngeureuyeuhkeun we nya. Teu aya diharapan ka Gusti kecuali pangampunten Gusti. Nya. Ngaridokeun ka musuh urang boga salah ka batur maksud namanya
gaduh kalepatan ka batur. Nah eta teh kan wajib nyungkeun diridokeun. Wajib nyungkeun diridokeun nya. Lamun harta badan sanak bikeun deui pulangkeun atau sukeun ridona. Nya lamun urang ngagibah, ngagibah teh ngaruksak kehormatan orang lain. Merobek-robek kehormatan orang lain aing ngagibah teh. Perlu urang minta ridona. Nya mung ulama nyanggemkeun nya tentang ngaridokeun tina ngupat tina gibah. Nya lamun tiasa langsung bebeja. Duh, mamang abdi kamari parantos ngomongkeun mamang. Mamang gak diomongkeun mamang teh cenah salanana soe. Diomongkeun deket batur mamang salanana soe. Abdi nyugun punten mamang. Nya abdi tos nyarioskeun mamang salahna soe. Nya geus lah diampura. Nah lamun kira-kiranya bebeja nya blak-blakan gitu nya. Nyarios anu samitina kira-kira matak jadi ambek. Kalkah moal naon, moal ngampura entong teuing. Tong teuing. Kalkah keheuleun tong teuing eta mah. Geus we nya. Langsung Gusti Allah urang ngaduakeun eta jamin urang tos dimasiatan digibah. Nya mun kita nya urang langsung nyarios. Nya terang-terangan saaslina urang ngomongkeun kalkah matak jadi keuleun ka urang bujeng-bujeng ngampura nya. Nah ulah eta mah. Ulahkeun langsung Gusti Allah punten urang ngaduakeun kana kajamin urang tos digibah. Nah tuh kitu irdul usum teh fardu. Nya fardu lazimun mesti kendah eta. Tuh taubat wajib nya. Wa amatul ibadah ari umumna ibadah kawalatna kararataanana seseueurna ibadah teh nu dimaksud nyata sunat. Wala sunat mah kapan geureuyeuk nya. Qobliyah badiyah qobliyah badiyah teras. Ditami 2, ditami tahajud sajabana. Eta mah sunat. Nya, sunat. Fakai payuk balumin kata baronguk wadain alkahalun. Kumaha cek orang mah hadiah anjeun dengan midamel salat sunat. Ibadah sunat. Sedangkan nya nu pokok nya tos datang waktuna teu dibayar. Tuh nya. Bade kumaha ditarimana ibadah sunat mencek orang mah. Sedangkan nya nu pokok nu fardu geus datang waktuna can dibayar. Tuh bayar heula gampang atuhna hadiah. Nya fardu heula gampang sunat. Nya kan sunat mah merupakan tambahan. Pana nawafil disebut nawafil eta kan pedah tambahan ti nu pokok. Nu pokok mah nu 5. Nah, sunat nama tambahan. Bisa dikatakan tambahan, memang lamun tos anu pokoknya. Masbut tambahan pokokna teu aya mah ti mana tambahan pokok teu aya mah. Tuh, nya hartosna kieu. Lamun jamin nu ibadahnya sunat seueur ibadah sunatna. Nganu paru dikantunkeun atau dipidamel ngan teu sah saur Allah. Nah mangka moal sunat moal. Nya. Nu parduna ditinggalkeun atau dipidamel ngan teu sah saur Allah. Eta salat sunat ibadah sunat nu lain moal ditarima. Anu pokok we teu heula. Aduh, ieu nya. Tamangka urang kedalang pung perhatian tentang pelaksanaan salat fardu. Sareng ibadah nu fardu nu sanesna kedah langkung perhatian karena nya ditampina sunat teh lamun tos ditampina anu fardu. Tuh nya. Itu akara ditampi nu sunat tos aya fardu nana. Fardu teh aya moal masing serogena. Mun dina zakat contona jama daekan sodaqona kurang kumaha. Tapi zakat mah teu daek. Nya padahal tos wajib zakat. Eta mah ditarima. Moal ditarima. Sedekah sunatna.
Parduna teu aya. Panu teu aya. Nya bade cicing dina naon anu sunat. Ait parduna teu aya. Dikatakan tambahan kumaha lamun pokok teu aya. Tuh nya. Ta eta pakai payuk balumin ka tabarruk wadain aleka halun. Kumaha ditarimana hadiah ibadah-ibadah sunat maksadna. Sedangkan yang nu fardu terus datang waktu na teu dibayar. Gitu. Ayeuna lamun urang salatnya ceuk urang mah dianggapna teh sah. Ngan saur Allah mah teu sah. Tah. Urang teu apal teu sahna. Kudu meh teu apal teu sahna atau jelas terus urang moal balik deui moal kodo hartina. Nepi ka mau teu apal teu sah salat urang. Tapi saur Allah tetep teu sah ye. Dicatat teu sah. Nah, salat anu teu sah saur Allah nu kurang dianggap geus sah. Nah eta nya bakal digentosan ku ibadah-ibadah sunat. Tuh nya. Itu misalnya orang salat duhur atau salat duhur ngan saur Allah salat duhur urang teh teu sah. Nya ngan urang teu apa teu sahna. Asa-asah we gitu tapi tetap catatan itu sah. Sampai ke orang meninggal salat urang teh teu sah. Datang di hadapan Allah berarti mawa salat mawa hutang tak duhur teu acan dipigawe. Nah, ya. Tah ketika orang terang masalah teu sahna, mangka sal ulama dina fikih disanggemkeun eta salat tu gitu bisa kagantian katambalan ku sunat. 70 rakaat sunat bisa ngagantian hiji fardu. Ya. Nu kakantun anu urangna teu apal nya teu sahna. Mun aya salat sunatna, sasa eueuh geus kosong. Kosong. Nya, kosong. Gitu. Kapan salat sunat jang jabru al-khalalnya, al-waqi'ah fil fardi. Salat sunat disyariatkeun jang nambalan kerusakan-kerusakan nu terjadinya dina fardu tuh. Walaupun loba salat sunat paduna teu waras can boga salat sunat ieu. Can numutkeun nya hakikatna nama ngan siga na wuku loba salat sunat. Ai jang pake nambalan nombokan anu pokoknya geus atuh. Tapi alhamdulillah aya jang nombokannya. Jang nombokan. Warduna teu pati hade sunat eueuh. Kumaha katombokanan anu kitu. Nah, mana penting salat sunat. Ya, alhamdulillah mun leres jadi sunat. Nah, teu jadi sunat kan urang bisa nombokan kanu fardu. Menutupi kekurangan fardu. Nah, wa kaifa tatruku li ajlihi al halal. Kumaha anjeun nya karena arah-arah tadi hutang ngantunkeun nu halal. Ya, barang halal mah ditinggalkeun ku urang teh. Barang halal mah ditinggalkeun. Kan arah-arah nu hutang teh tadi. Nu mubah ditinggalkeun. Sedengkeun anjeun masih keneh ngamayengkeun kana padamelan anu arang. Ya, maksud hutang teh tadi teh kaparduan nu kakantun. Ya Allah nya. Aya pardu kakantun. Kakantun ataukah nu tadi teh teu sah sareng Allah nya padamelanana. Barang halal kadang-kadang dikantunkeun. Orang mating lebar barang halal nu di dahar cenanya. Imih teu lebat teuing isukan hisaban. Nya, asok bingung ewutanana nya lah urang poya-poya teuing di dunia dina barang-barang halal. Eta cenah saur sapalina matak ngirangan kagajaran isukan. Poya-poya di nu halal. Matak ngurangan cenanya. Saur sapalihna nama. Isukan di akhirat. Orang mating loba barang halal.
Orang malah kan me balatak di pinggir jalan bakso mie ayam orang lewat bungkul. Nya loba kape barukah orang mangalieu we bungkul. Bung nya isi isukan ngurangan kau bagian. Ditinggalkeun padahal barang halal. Nu mubah ditinggalkeun teu pati loba nuang nu mubah. Teu pati seueur nganggo nu mubah-mubah. Doraka terus lah nya teuing nya. Ana sedahar nu ngeunah teu. Nya nu halal dikantunkeun bae. Ari maksiat mah lah nya. Kumaha tuh maksiat. Karunya betulnya. Dahar teu loba nu ngeunah nya. Kitu pakaian ala kadarna pada kaduga mun halus. Nya mobil loban orang ngambil nu butut we nya teu boga bahkan teu boga dengan alasan orang mah loba-loba ting barang anu halal caranya mah loba ting barang loba bisi mata kurangan ari bagaimana harap digawe karunya nya karunya nya mun ceuk urang lah sok we nu halal asa halal ieu ngaranna ge nya halal ieu nu wenangnya wenang ieu sok we lah sangeunana dahar sing ngeunah ta pakaian sing alus ta nya kendaraan sing mewah ta aya halal mah ngan nu haram jauhan ta eta mah alhamdulillah nya alhamdulillah haram dipiga we bang halal karunya nya karunya wa kaifatu najihi wa tal'u wa tusni alai wa huwa al-iyadu billah al-qadban. Kumaha orang munajat ka Gusti Allah, munajat ka Gusti Allah. Nah, ngadua ka Gusti Allah, ngalem ka Allah, maksud dia mah Allahnya. Sedangkan eta Rabbud Dain nya nu kahutangan ku urang. Bendo, nya pedah midamal maksiat. Munajat na munajat ka Gusti Allah. Mendekatkan diri ngadua teureun-eureun nya ngalem bakal Gusti mah nya kitu bujeng-bujeng kanu nyuhunkeun nu teu nyuhunkeun oge dipasihan bae Gusti mah urang beda rek hayang nya hayu di alam Gusti mah bujeng-bujeng kanu nyuhunkeun nya kanu teu nyuhunkeun ge da Gusti mah sok masihan bae urang yang dibere intina nawa nya Allahumma bihaqqi sa'ilin ilaik ya Allah kalian hakna jang sok nyaruhunkeun ka Gusti abdi hoyong Gusti pasihan ta eta nya tawasul ke orang-orang yang meminta bihaqqi sa'ilin ilaik ya Allah kalawan hakna orang-orang yang suka meminta ka Gusti aduh abdi pasihan Gusti. Nah, etanya kertek zaman kalau kabutuh ka Gusti Allah. Ngalam terus ke Allah. Nya, adeng Allah nate bendu lah. Hanas orang munajat. Hanas orang ngadua ngalem ari heng teh mantan nama bendu. Atau ngarang-ngarang ngalem kanu keur ambak boro-boro ning. Ngara di babet deureuh aya urang oge ngomong sia. Lamun jangan gitu. Lamunnya paling orang di pabet tararai ngomong awalnya gitu tah eta kitu nya Gusti teh fahada zahiru halil usat tah ari ieu eta memang zahirna tingkah nu maksiat nu ngamayangkeun kana maksiatna tapi wallahul musta'an. Nah, atuh orang kumanya baringung, ulah bingungnya. Ketika maksiat ulah matak jadi bingung. Keuna secara hakikat eta teh memang putusan ti Gusti Allah. Ari kana keputusan Allah nama kudu rieu urang oge keputusan Allah nama. Urang der maksiat, aduh, ya kumaha deui da. Nya, geus terjadi ieu keputusan Allah. Sing ridho kana keputusan Allah nama. Nya ngan orang kadu kewajiban bongan maksiat kedah naeun tobat gitu naon hezena
nya nya kumaha deui atuh urang da maksiat ada tangis keputusan secara hakikat nya itu. Nah orang boga kewajiban mus terjadi maksiat nah tobat geus ari tobat teh kudu hese. Talamun ayeuna dosa nu kurang dipidamel tapi dahir yang tobatnya eta tobat tekan wajib meunang ganjaran mata jadi bagja jelas atuh hakikat maksiat nya teh ngajongklokkeun kana kabagjaan. Maksiat nyata hakikatna mah ngajongklokkeun kana kabagjaan. Tuh kitu lamun disusul ku tobat mah. Semakin banyak maksiat, loba tobat. Wah bener loh, pikanjaraneun tina maksiat. Ya, jadi maksiatnya tidak selamanya jadi mata jadi siksa. Aya maksiat nu nganterkeun kana kabagjaan. Nu mana? Eta nu maksiat diakhiri dengan tobat. Begitu. Ya, tayu tobat naon? Fama makna taubatin nasu. Tobat itu apa? Tobat teh naon tobat teh? Naon tobat nasu? Ya. Tubu ilallah taubatan nasuha surah Allah. Arahnya kedah tobat ke Allah kalau tobat au nasu. Nah, sim kuring hoyong terang ajengan aya tobat nasu teh nu kumaha. Tuh nya. Wa ma bagi lil abdi ayab alahu sareng perkawis naon nu kari pidamel ku hamba ame kaluar tina dosa. Tuh kitu nya eta pertanyaanana. Ajengan aya tobat nasuh teh naon? Sareng perkawis naon bae nu kedah dipidamel ku hamba ame kaluar tina maksiatna teh dosana. Tah kitu. Ya. Fa aqulu amma taubah fa innaha sa'yun min masail qalbi. Tobat mah amal hate cenanya. Amal hate. Ulama nyanggem tobat nasuh teh nu tos disyaratkeun ku Allah dijelaskeun ku Pak Wusi Nabi nya eta hiji jami anu tobat kedah mematuhi 10 perkara nya illa ayyuhkimal abdu asyara taubatin min kulidan bin. Ya, kedah mematuhi 10 tobat tina setiap dosa. Setiap dosa teh 10 tobat. Ya. Jadi dia ayo. Ya, tina setiap hiji dosa teh 10 tobat. Hiji nya syaratna teh. Isyarat ieu mah nya. Kanggo tobat nasuh. Hiji tarkul aud ila pilih tanbi. Dosa ngantunkeun balik deui, teu balik deui ceuk urang mah nya. Kana midamel dosa, teu balik deui. Nya teu tidak kembali lagi ka dosa. Entos liren. Nya. Bahasa lain mah aya naon namina teh an-naz'u motsot ngalepas tina eta dosa. Nyata maksudna mah liren. Liren teu uwih deui kana eta dosa. Nah, nya. Sepuluh tobat cenanya. Kaduana nama minan nadri ileh.
Kedah tobat tina ningali kana dosa. Lamun tadi orangnya dosa na teh pedah tos ningali pimaksiateun hanya berarti orang kedah liren tina ningalina tos ulah nempok deui aduh nya ulah ningali deui ulah beureum nya terusnya lamun tadi dosana teh pedah urang tos ngupingkeun ulah ngupingkeun deui liren tina ngupingkeun liren tina ngupingkeun nya terus lamun urang tadi dosa teh beda aya maksud kana naon kana dosa maksud nu kuat tapi ari sebatas aya kareteg mana mina khatir kana hate tan ditatat tapi lamun aya kiat karetegna nya paheut gitu kana awon walaupun can dipidamel awonna toh dicatat sebagai dosa tamangka lamun kitu asalna liren urang tin aya cita-cita kana midamel maksiat. Kalajengan tobat tina lalawora dina hak tobat, urang teh tobat sama tobat kanlah papaduan we. Nah, lalaworanya tidak sungguh-sungguh dina tobatna. Urang kedah tobat tina eta. Nya ulah deui ka dinya. Kudu sungguh-sungguh. Teras tobat tina naon? Min alla yakuna aroda illa wajallah. Lah urang tobatna lain karena Allah pamana tobat nama tobat ngan lain karena Allah eta tobataneun keneh maka kedah tobat tatina maksud lian ti Allah kedah tobat teh karena Allah nya ikhlas deui nya khalisan bijami'i ma tarokah si ikhlas hate kana sagala perkara nu dikantunkeun ikhlas hate dah hate teu hayang deui nya migah sing ikhlas urangnya karena segala dosa puan kantunkeun. Terasnya summa taubah pin nadila taubah. Oh iya mah tobat lerasnya. Lamun orang memang geus bisa tobat, pikir orang ulah tampak tempok karena tobat orang geus welos. Wali aku asa geus tobat, aduh urang merasa bangga teu kenging. Ulahnya eta kudu ditobatan. Tobat tina boga rasa urang teh geus tobat nya tina boga rasa maksud namanya bingah urang geus tobat ulah tinggal kana tobat hate ulah ngalieu ka dinya sabab lamun kitu ge urangnya merasa bangga dengan tobat kadang-kadang orang lain tobat wah manes kahayan mun aing mah tobat atuh doraka kapan gitu nya mana teu kaeng tunggal tinggal kana tobat nu urang geus dipame entos we entos disimpan nya kembali ka Gusti Allah tuh kitu ayo mah jelasnya wasukun ulah cicing anteng ina tobat ngerasa bunga tenang tang terbang tobat urang nya dirasakeuna kitu entos we api lain semisal entos duh teuing nya alah iya nah ieu nya nu 10 rupi tobat nembe eta teh cenah mutolaatut tauhid orang-orang nu bertauhid mah kitu walul isyra bil murid nya geus katingali nya luhur bersinarna ka orang murid 10 anu nembe Aisyah ulama syarat tobat nya nu gampil hiji liren teh eta mohon liren dan ugi eta nembe tah lirennya kadua ngazamal uwih deui lepat kadua ngaros kaduhungan jakal nya aya nadam kaduhungan jakal urang adon dosa tembong kan bener kaduhungan nah nanalangsaan nya gitu tanggal lamun teu dek nalangsa sok nalangsaan mun teh ceurik ceucerikan maksudna begitu urang mah hese pisan ieu mata cenah ceurikna sok ceucerikan terus nya teh supaya ge akhirna urang nalangsa nya sepintas langsung kadang hese nalangsaan nya
hese kakak satu sate tadi kan terus we nya perlu cari kan ayo nangke beki lami-lami ayat timbul rasa nalangsa tak eta rasa nalangsa nu timbul kana mana nya no di mana magas nalangsa kaduhung pasti ceriknya cerikan harese tenebu dan nyambung kana hate ngan terus cerikan oke terus laksanakan kesukaan datang kan zeuk sebenarnya nah kayak bukila mah datang da ceuk sebenarnya da timbul tina hate oh si abdi teh dosa hanjaka dosa nah di mana geus aya hanjaka biasana ge dina perkara-perkara aya hanjaka teh sok mung migawe deui kamari urang mah pan kitu tamangka rukun nu katilu aya naon al azmu ngazamnya kana moal midamel deui tah timbul ngazam teh pedah tina ngalangsa nya orang oge orang semal di deui embung kadenya sentik usruk kamari ge urang pancunur kan kitu nya kamari ge pancunur kapan urang di dieu urang geus semua kadinya dinya deui paur lah tah pan kitu eta timbul tina kana langsaan namina nya bade ngazamal uih deui kumaha lamun teu nalangsa tah sakitu eta teh mung tilu mung sampai ulama nyabekeun cenah tambahan ku istighfar nya sapaihna istighfar nya itu tilu pokokna nama tiren nya hanjakal kadung gitu nalangsa hati urang mah ngazam mah deui moal kamari ge urang nalangsa geus moal deui tanya alhamdulillah nya tapi kan urang-urang bunga alhamdulillah urang geus tobat euy urang kadang-kadang gitu ya mah lebih halus deui na ya nya lebih halus deui na nya lebih jernih tadi kapan nasuh kan bersih nu jernih murni nya aya tobat tina masalah tobatnya tobat yang ningali pada orang geus tobat wah ulah nya was istighfar tina istighfar urang istighfar nu teu usuk istighfaran deui nya itu istighfar anu teu sae maka yahtaju la istighfarin jadid butuh istighfar nu anyar da tadi mah tobataneun istighfaraneun sama gitu tobat orang merasa bangga dengan tobat asa tenang teh hati orang geus tobat euy reug-reug nya ceuk anu murni mah kudu ditobatan gitu oge ulah gitu maksudna nya tobat itu sehingganya ayat Dunun al-Misri nu urang Mesir anjeunna yang ditaruh tentang tobat saur Dunun al-Misri tobat teh nya ayat tobatul awam ayat tobatul khawas sananya tobat awam tina dosa nu urang teh gitu dosa tobat termasuk tobat awam kene eta namanya umumna jama tobat teh pedah tas dosa umumna memang eta wajib ceuk syar'in gitu nu wajib saur syar'in tobatnya dosa nah eta tobat anu khawas nu lebih ti eta nyaeta minal ghaflah tuh nya bala tobat peda urang aya poho ka Gusti Allah aduh eta ieu mah jelasnya lebih tinggi nah hilap ka Allah tuh geura adon hilap aduh eta nya ditobatan peda hilap siksa pijamaeunana tah ayeuna ieu nya nu kitu tobat tina peda hilap Gusti Allah mangkanya seseuna ieu mah tobatul awam memang tobat saur syar'i mah nu dikedakeun tobat nu ieu tobat tina dosa tobat tina naon mah tina ghaflah eta mah jang wah lebihna Abu Hasan An-Nuri nyanggemkeun tobat teh antatu bamin kulsyen siwallah. Ieu orang-orang lain emangnya orang-orang sufi
Taubatnya taubat tina segala perkara nu salianti Allah. Walah nya orang masih kena resep karena duit, karena naon deh jabatan, karena walah tak benda kekayaannya kemewahan. Penting taubat cenah tah. Aduh, gimana? Nah, can tapi orang adanya. Can tapi orang mereka. Agen atau nungtutnya. Anu penting mah taubat ieu we anu pokoknya. Anu tadi. Taubat tina dzunub walaupun ya ulama-ulama na beuti salur urang mah termasuk taubat awam kene. Tuh nya. Wah, ningali ieu di nambatan amma taubat fa inna sayun min masaqabi. Taubat usaha teh. Pademelan hate eta mah nya. Wa hiya inda tasil fi ulama tanzihul qabi anidunub. Ari taubat teh nya. Numutkeun kaul ulama mah nya eta tanzihul qalbi anidzanbi. Ngabersihan hate tina dosa nya, ngabersihan hate tina dosa. Di tafsirannya tab'idu wa tasfiyatu ngajauhkeun hate, ngajauhan hate, mersihan hate tina dosa. Hate sing jauh tina dosa, sing jauh. Hate nya ya. Kadang-kadang hati orang digulung ku dosanya, hati. Digulung ku dosa hati. Tas sing jauh hati tina eta. Sing bersih hati dosa. Ya. Tuh gitu. Qala syekhuna. Sakitu barang. Anung tutwe urang manya salit kedah tobat teh. Kewajiban. Merenungkan sejenak orangnya setelah dosa gitu. Ya, liren. Gitu. Aya raos hanjakang, jaga orang dosa. Tos itu mau amal deui. Teu tobat eta masuk. Sakit tobat. Istighfar teh nya wios. Eta termasuk tobat. Istighfar kan meminta maaf. Gusti abdi punten. Tadi tetes dosa tuh gitu ya. Eta meminta maaf eta mah istighfar. Minta ampun. Duh ampun aku sih minta eta sih. Tobatan tadi. Ya, mandi nasa tobat kan sunat nyalakan istighfar gitu ya. Berpisah antara tobat dengan istighfar. Wallahu a'lam.